bisa ditulis kedua tuh dah. Tah kitu pot abdi teh dituding maling itu paehan jaki maling naon sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling wah henteu wah sakitu dorna Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih sing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana nuhun kan nyieun eta tatapakan maneh sorangan ayeuna mah nuhun kan jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh kawios manda abdina gitu sirup deui teh gedah kitu ieu mah warah lain tina ngewa supaya manehna ngarti ulah kaburu ku nafsu teu payus hiji pamimpin kitu patut teu gining aya di pamimpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina teuing euy nya kitu teh warah geunyeung ke dina surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna di tenggelan nyamuhun atuh lamun langsung kitu nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong carana dek disalinan ku aki beres kan lakinya bapak dewek mah tiba heula can nyalinan ka aing aki aing baru kada teh kumaha ari panggih ari rek makumeulikeun karek panggih oge jor nyalinan ka aing tak kitu dek ulah sarorombong geus teh ka aing da aing boga aki beunghar wah ayeuna mah nya masih cila-cila aing anu disombong teh geuningan bisa boga aki batre bade disalinan abdi nya saya kan jig maneh mani itu dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh lah dititah mani maing mahanya rada setengah hate yo nah tiris ya ayo buru-buru mani bebersih kayak saya joglan apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining kudu bersih kudu sehat ulah kuleuheug gitu tapi da si nyai mah bogoheun iya komo bari jeung sehat kasep bakalah beuki masket ke si nyai bakal pohoeun moal ka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal nu matak dewek hayang boga pamajikan kada eta ge kitu nu matak dewek teh hayang nyeleweng oge waspada pamajikan aing mah ningkarna teh ditu teh dieu wah marukanan kumaha mani dek Astra jingga sareng senengah gejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan ganang tur pertengtar datan nirat tangga demam datan nirat tangga demam lewat patulingan rana denera kang samya prata hebat pakaian maneh gining kitu anjing reretuhnya alah euy make karemong ari geus bebersih mah aya karemong kayas aduh hebat maneh pot nggak modal hirup mah ya udah yang siri kaluhur make mahkat halus
tah kitu mah moal kaciri ngan kacirina ke dina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya tah tah betik teuing atuh kada bisi harapkeun deui saeutik kada bisi jiga nah teteh jiga supir pribadi ngaletikan tapi noda mah kaula nu tageuning ayang tong dikitu-kitu atuh tapi noda mah kaula nu ngahaturkeun semasungkem konyok panjenengan yang tong manja sia lain tapi noda mah kaula nu bade ngabantun pun bojo ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh Dewi Wirginingsih kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti asawios ngaran mah ieu we Raden Putra Bangbang Astrajingga ame enakeun nanging upami bade ditamihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro kana kato mana mana kate hato kata kale apa asikan oh nah dari mana sayang teuing atuh sing sok balikan deui hilap deui ya saha tuh pingaraneun teh ya make jeung ngaran si Marakato atos atuh tong dia tadi dak ejang mau nyari pingaraneun maneh teh pake we ngaran eyang teh saha ngaran eyang teh Sang Hyang Tunggal ngan make wibawa jadi Sang Hyang Tunggal wibawa kewas pantes saya nanging sudah Sang Hyang mah kedah sakti eyang kedah sacinuh metu sakecap nyata sama sagi jeung masagi jeung pangartina eyang dek marengan maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan di mana aya anu serius di jero omat ulah dijegal ku ngabodor da kumaha tuh oh ya sekali-kali mana yang hoge di jero hayang seuri saya yang jadi ngan ulah jorok wungkul saya cing bisa pindah saya pindah tampian oh saya mangga sakitu pek gerak pereumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran Sang Hyang Tunggal wibawa mangga kan dek ngabantun pun bojo ka negara Astina kan sa Dewi Wirginingsih mangga didoakeun kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa Allah mah sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep oh kitu padahal atuh beureunan sagrupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula ti tek-tek nepi ka beungek